Oh, lanjut ke dia baraya ya. Pindah posisi ya. Ramai di dia mah ya. Dia di batu ya teh kepiting kepiting nah kepiting aja nah aing sing ngegel euy tuh sepenulia ieu mah dina cadas teh karang di luar karang loba ieu wah rame di dieu mah ieu pokona sok gaskeun ka dieu atuh arulin atuh mancing ayam bisa mancing bisa jadi coba kulilingna di matu bisa ngalauk bisa di matu kan hese kuleungeun mah lain tangan dewa laukna halus tuh laukna ge lagi manis euy laukna ya halus betul yang akuarium halus ya nya sok atuh kadarieu lah ulin atuh ulin ye kana lauk aya bisa tuh laukna gitu cing balalenyang gitu laukna mangan lalingas teh hese tewakna ini tewak dibawa ke aditu ke Bandung dah kuatkeun pae berenya hanya perlu dibawa jeung China lautna gitu pinahkeun ke Bandung ya sakitu heula yuk